Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadaya urang masih kena biasa pandangan deui. Biasa sasarengan deui sukses mung di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna kecelakna Cimata Panganten karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-14 na. Mudah-mudahan ku ini acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional. Mitra, berarti nyangkolong tinggal waktos, mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng mantun. Rung. Non, kunaon nya? Si Aden teh can wae euy gini ngawayak kieu tos hampir 7:30. Non bebi, kunaon nya buka ke mana aneh? Pasti telepon. Can. Ah, atuh lain telepon. Telepon bilik maonam. Ya wes bebi, kayak udah pasti datang Bang Inten pasti. Uy. Duh, ya Allah. Eta naon sih, Bi? Narnia harita ngarejat. Barang ngadenge sora anu ngagenjreng di tukangan imah. Sedengkeun di perjalanan. Ardi anu dak dumadang pan mobilna kempes. Kunaon di mobil kagaleongan kieu ieu teh. Jeung iripis di hujan. Duh. Itu banjigana mah. Gimana di tukang pertama we kieu. Aing mah kudu gapaksa kudu ganti ban ye. Kardi harita primirkeun mobilna. Tetela pan mobil teh. Ardi harita curut turun anu maksudna rek ganti ban. Ardi anu kukucrut harita make kosang-sang hungkul. Sebab hujan anu sanajan teu gede pisan tapi matak pasir. Harah-haraeun deui, ngapeuting. Rupa wae astagfirullahaladzim. Narnia. Kur keungeun we aing di imah sorangan Narnia. Artis majikan. Nu sok sieun keungeun sabab geus nyaho. Narnia anu keungan ongko. Ardi harita muka panto belakang. Ngaluarkeun mobil, teh ngaluarkeun ban anu disimpen. Geus kitu Ardi ngocian nanti mukaan baud-baudna. Kurang leuwih setengah jam beureunan. Ardi geus beres masang itu jeung ieu. Sanajan hujan tetep we ngesang keur Ardi. Sebab jarang pisan keur Ardi bituban. Geus beres sagalana taripti nu tinggalin. Ardi asup deui kana mobil. Geuyeung mobil maju ngageuleuyeun. Barang oge harita mobil ngalaya atang ajejekeun gas saeutik. Katingali di hareupeun Ardi aya awewe nu ngajanteng. Tapi teu samar ku Ardi oge. Ardi anu memang majukeun mobil dina tempat anu harah-haraeun. Da bituna oge di dinya. Tangkal kai kenca katuhu bararadag nekeranan. Ngaran-ngaran daerah dago geus pada apa. Tadi saha cikeun teh? Asa jelema teh naon?
Lamun lain jelema keur naon di dieu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ardi harita nu saterusna ngelaksonan leuyeung mobil harita maju. Samar-samar kadenge anu ceurik ku Ardi menikahnya nyeri anak kerana. Astagfirullahaladzim. Nah itu sebenarnya suara anu ceurik segala rupa. Di mana deh? Rasa iman era dia mah. Buru-buru dia mah. Baik dia mah. Cek Ardi harita langsung aja jegasna. Lesur harita mobil ini pati gancang teuing sih. Sebab Ardi ge make temah wadi ngajalankeun mobil teu kana sieun ngajalankeun mobil sakali. Ardi ngajalankeun mobil harita make perasaan tur hati-hati sanajan sieun oge. Keung ngawid-wid punuk memang bener. Tapi Ardi anu memang dididik diatik kudu jadi kolotna ku masalah agama jeung ieu. Saeutik gedena ngarti tur babacaan we sarjroning perjalanan. Ardi nu antukna kurang leuwih setengah jam nepi ke tempat anu dituju. Barang nepi ka imah Ardi dibukakeun ku satpam anu aya tiluan harita kejaga. Wih dijonggongi Pak. Mohon Mang. Aman Mang. Alhamdulillah. Iya Mang. Kanggo ngarokok ya. Jika Ardi harita bari ngaluarkeun duit 20.000 dibikeun ka satpam jang beli rokok sabungkuseun bebeudna. Oh nuhun pisan atuh, Ja Aden, Pak, mangga nuhun pisan. Ardi terus ngeneruskeun mobilna. Sedengkeun di tengah imah Narnia anu geus kogoleran we harita dina kursi gede aya di tengah imah bari hurung lampu sagala rupa dihurung. Si Bibi anu geus lalayepan harita nungguan Narnia we. Lantaran Ardi encan kene mulah. Rangka denge gerungna sara mobil Narnia harita langsung ngorejat. Ret harita ka si Bibi. Ih. Harita su Bibi. Oh, non mangga ke urang tinggal heula. Bibi harita langsung lompat ka hareup. Saterusna mukakeun reregan tetela Ardi anu geus ngingkig nyampeurkeun kana panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bibi anu geus tadi noong lotrak brai harita panto muka. Narnia anu datang Ardi harita bunga hatena sanajan manehanana jelas. Kur tiba bunga hungkul tapi nya kur sabunga-bunga naga Narnia. Ardi harita kebat ka tengah imah. Ningali Narnia harita nu diuk bari tungkul. Narnia, engkesan bobo. Narnia harita cengkat. Nyengkatkeun beungeut neuteup ka Ardi. Teh can tunu. Cek Narnia harita. Si Bibi anu ningali omongan Narnia kawas kitu harita jempe we. Sebab geus ngarti deui Narnia ka Ardi teh kawas kumaha. Sanajan gregeteun si Bibi hayang nyarekan lamun bisa mah. Tapi da teu bisa kumaha dan Narnia teh memang dunungan. Non. Bibi atuh bade kapengker deui atuh saya Aden ieu mah. Bi. Tapi Mohon ujang. geus teu keingan mah kopi. Itu tuh disiapkeun da ku Bibi neme. Oh, teu disiapkeun nya kopi. Tenang ka dieu nya. Cek si Bibi harita bari mangut. Dununganana nu lalaki mah beda. Bager, nyaah, ngarti ka dirina. Beda jeung nu awewe, nyata Narnia. Cudas, galak. Lamun aya pangabutuh we kaos bieu, sieun, kakara, bager ngadeuketan. Nitah diuk ngajak ngobrol. Narnia. Teh naon kan? Emang naon-naon gitu. Kan itu bumi. Aku aya naon atuh. Oh. Ardi hari tadi tanya kita nanti di omongan gitu ku Narnia hatena genok nu luar biasa. Aurora Narnia nanyakeun kumaha cager
tanapi kumaha kabarna atawa kumaha di jalanna. Aya naon aya itu aya ieu. Sawajarna pamajikan nanya kana jadi salah. Tapi keur Narnia lempeng we harita. Narnia harita cengkat. Ardi diuk dina kursi Narnia init ka jero kamar. Ardi harita melohok ningali Narnia anu mawa simut jeung sajabana asup ka jero kamar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan sing dikiatkeun abdi ya Allah. Nasib abdi teh kieu-kieu teuing geuningan boga pamajikan. Leuwih-leuwih teh boga musuh ieu mah. Seu. Hampura akang seu. Kunaon urang bisa. Cek Ardi harita dina hati leutik ngagareneng. Nanya kunaon ka isi. Barang beres Ardi ngucapkeun harita. Seor aya angin anu gede na keranan ngagelebug. Ngurilingan eta imah. Sedengkeun Narnia anu di kamar kareda ngorejat na keranan. Sabab karasa ranjangna asa oyag-oyagan. Naon sih teh? Cek Narnia harita. Kunaon hanya asa oyag-oyagan kieu? Narnia harita cengkat. Nu saterusna anu tadi geus dikurudung teh Narnia hudang. Narnia nangtung neuteub seukeut kasabudereun eta kamar. Murilingkeun paneteupna tapi daueuhna naon. Tapi cikeneh asa karasa pisan ranjang asa dioyak-oyak. Naon sih sebenarnya teh? Naon ranjang asa oyak segala rupa. Bisa gitu. Narnia harita ngelol keluar, tingali Ardi keur tumpang kaki we. Bari muka laptopna di sabeuleurna harita kopi. Kelepus Ardi harita udu. Bajuna anu teu sempet dikancingkeun katingali ku Narnia. Dada Ardi anu dedeg sembada. Narnia neuteub seukeut tina celah kamar. Tina lawang anu melenge anu teu dikunci. Ngadi cenit kan sare geuningan. Aing geus nyampeurkeun kitu. Tidak bisa terana aing menyampeurkeun. Cek Narnia harita. Barang keur kitu redep lampu di kamar Narnia harita kekericeuman. Naon sih? Lampu di hati manteun naon? Di kamar aing kegereceman goreng berarti ieu mah udah diganti sukan mah. Cek Narnia harita beri tanggah kana lampu. Barang tanggah kana lampu harita katingali ku sarep kolebatan. Dina lampu teh katingali aya nu ngagantung hiji wanoja anu memang make baju panganten. Jerit Narnia harita ngajerit. Narnia harita atuh puguh we sakabeh pangeusi imah harita budal. Kala luar Mang Ujang si Bibi Ardi nu langsung asup ka Narnia. Narnia anu katingali harita nagog bari nunjuk ka luhur kana lampu anu hurung ngagemtrang. Astagfirullahaladzim. Narnia. Eta di Narnia. Itu. Narnia harita nunjuk tetep ka luhur bari sumumolot. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah ya Allah ya Allah. Bi. Mohon Ujang. Punten pangjanakeun cai. Ceuk Ardi harita. Narnia. Ardi itu mikir panjang hari dengan awak Narnia dipangku dibawa ke tengah imah harita digidiukeun dina kursi. Narnia anu antukna ceurik harita beri burilang lantaran jelas cikeneh katempo kumanehna hiji beungeut anu neuteub seukeut ka dirina ngagantung dina pelebah listrik anu pari. Narnia, istighfar Narnia, istighfar. Ieu teh aya, cenah ieu, istighfar. Gep Narnia harita nyepeng cai. Nu saterusna diinum, renghap Narnia ngarenghap terus ngahulang.
Ania aya naon cek Ardi harita sedengkeun si Bibi anu diuk nya teh jeung Mang Ujang jeung jadi salakina neuteup seukeut kana Ania. Ini itu ayah. Ayah nu make baju panganten. Gebeg sararea hari teh gebeg sebab tetela lain manehanana hungkul cek Ardi pikir Ardi anu pernah ningali awewe bangke baju panganten. Dan ya eta mah tinggalan hungkul teu naon teu naon. Nu matak ye pamiarek bobo teh babacaan heula ulah asal jungkel babacaan heula sabiasa satiasa. Oh non, aduh ting. Bibi oge di dieu teh aya naon. Teu pernah naon-naon pirah aku teuing. Nuhun sakumaha anu carita ku Ades eta can bobo teh. Kedah babacaan heula. Ameh aos seunti brabobona. Tapi di ditu. Wah, ini teh naon. Eta mah kurayalan unggul ania panginten sir emut tadi itu cenah ieu anu matak oge. Ulah sok seueur ngemutan naon. Ardi hari tengah reret ka Ardi. Emang ada yang ngemut naon gitu, Kang? Ya, akang walau alam akang teu terang. Kenapa nu sanes teu diganggu. Narnia geuningan ajarkeun aya itu aya ieu. Akang mah teu aya. Cek Ardi ngabohong padahal manehna ge sarua we pernah ningalian. Tapi basicna beda manehna mah. Teu diganggu kur sakadar ngolebat hungkul. Narnia ngahulang. Enak kumaha? Anggeus entos popodi we mah. Coba bade popodi kamar akang. Narnia hari tengah neuteub seukeut ka Ardi. Nyantos akang mah teu maksa anu manawisan pilih sieun popodi kamar akang. Akang di kamar Narnia berarti itu. Nya anggar-anggar atuh. Terus kumaha? Entos naon. Mending oge bobo di kamar dan Ardi. Apa dan Ardi tetos sajanten suami istri atuh. Ka pamali doraka ieu. Bibi teh terang naon? Narnia hari teh nyorot ka si Bibi. Jep. Si Bibi hari teh cempe. Teu wani ngomong deui dikitukeun ku Narnia. Nyantos eta ieu mah. Akang bade mereskeun heula ieu ye. Meni perlu diri ranah kerahanan. Ardi hari teh ngareret. Emang akang teh peduli naon? Narnia justru. Akang wih damel sugan aya peduli naon Narnia ka akang penteu. Nih sok pinter we ngomongna teh. Narnia hari teh bade ngaleos init ka kamar bakat ku jengkel. Manehna teu sadar yen meci keneh teh di kamar teh manehanan papanggihan. Geus nepi ka kamar Narnia hari teh ngaclog kana kamar kana kasur. Dikurudubung deui bari merengkol. Lagi teu ngadi teu peka segala rupana. Nyawa aing teh sieun. Padahal mah an aing teh sakamar nya. Ih. Aing mah Cek Narnia harita bari ngorejat deui hudang, tilik deui init keluar. Ardi jeung si Bibi nu molohok ningali Narnia anu balik deui. Narnia harita nangtung hareupeun Ardi. ngarti masih lami. Ya, akang mah saberesna. Bibi jeung Mang Ujang beli tos ngantuk mah bobo we. Geus ya teh naon ieu da. Muhun atuh Aden. Mamang sareng Bibi we bobo deui atuh nya ka pangkernya. Ya aya naon mah kantun digugahkeun.
Mohon mangga. Leos harita Bang Ujang jeung si Bibi harita ngaleos. Sedangkan Narnia harita masih kena nangtung. Narnia. Eta bisa kali dicanak. Masih lami kan di dia. Emang kunaon gitu? Ya anaknya bapak di dia. Ardi teu nemalan harita. Got nginum kopi. Leos ngahasukeun rokok. Ardi langsung netep kana laptopna anu keur dipagawe. Narnia jengkel lantaran Ardi teu nemalan. Ih. Masih lami kan? Narnia, akang kan masih damal. Jatang kan masih lami lah. Kami bade bobom beboe. Da moal jurig ieu. Cek Ardi bakat ku jengkel harita. Narnia neuteub seukeut bari molototkeun panon. Dasar nih. Ardi harita nu di ujungan harita ku mesem. Narnia ningali mesem Ardi harita deg hatena. Neuteub sajongjongan tapi kitu nate kur ngelemeskeun panona we hungkul kanu jauh supaya dekat ciri yen manehna neuteub ka Ardi lalaki anu gandang. Narnia harita terus naik kana kursi. Narnia nyimpen bantal ngagoler bari nukangan ka Ardi anu diuk dina kursi sabelahna. Narnia kalakuan. Cek Ardi harita ngagereneng tapi dan teu kadenge ku Narnia. Narnia anu dikurubung harita henteu sare ieu. Ngadengekeun crak nawe papan keyboard laptop anu diketik ku Narnia atanepi ku Ardi. Narnia harita meletetkeun panonna bari murilitkeun panon ka tukang. Ngareret ka Ardi anu keur anteng neuteub kana laptop. Nah, aing kudu akur gitu jeung Kang Ardi supaya aing teu sieun teuing. Tapi lamun akur aing jeung Kang Ardi sok sieun. Kang Ardi na kitu kieu. Parahan Cek Narnia harita anu boga pikiran hayang akur jeung Ardi. Pikeun ngusir rasa sieunna. Tapi loba ka sieun keneh. Sieun ku jurig. Ayeuna akur jeung Ardi, hartina manehna kudu waspada sieun ku Ardi. Narnia harita guling kasahan. Saterusna Malik. Geus Malik harita nongengan deui. Nukangan deui ka Ardi. Dengan Ardi harita ngareret we ku juru panonna. Tina hati nampok ngomong. Benar, Narnia cenah. Ayo guling kasahan lain sare jelema teh. Ganggu wae. Ardi harita. Sanggeus kitu Ardi nutupkeun laptop. Narnia ngadengan udehem harita. Noong tina sela-sela bahan, tina sela-sela selimut. Ningali merhatikeun Ardi reka mana init. Ardi ketingali harita init ka tukang. direk naon ka tukang teh. Pas direk nyendahareun deui. Aing disampirkeun. Aing ge lapar. Cek Narnia harita beri ka kateyepan. Gura giru init nu kuturkeun ka Ardi tukangeunana. Ardi harita ka dapur lantaran haus, hayang nginum cai herang. Anu disangka ku Narnia mah Ardi teh arek masak atawa naon kawas kamari. Tapi tetela. Menang sajongjongan harita Narnia nangtung ngintip. Ardi kur tiba nyicikeun cai. Sanggeus kitu gelasna disimpen deui. Ardi ngaleos di kahar. Si Ardi teh meuni. Si pelit. Aturan lapar teh meuni. Narnia harita nguntuyu kulutuk. Sedangkan Ardi nu ningali Narnia anu cikena tina lawang harita reuwas lantaran lampu anu rada dipoekan ku manehna. Astagfirullahaladzim. Narnia. Kenaon Narnia di dieu? Narnia.
Narnia harita barang digeron ku Ardi harita ngarenyag reuwas. Lain reuwas masalah itu jeung ieuna, reuwas lirian tos ngintip boba kapanggih ku Ardi cenah. Narnia geus naon? Hoyong eueut. Nah atuh. Bagi panyaragan ku Akang. Moal. Cek Narnia harita gideug. Rebek kadenge ku Ardi harita beuteung Narnia nu ngarebek. Ardi imut ngagelenyung harita. Kunaon? Cek Narnia harita nyorot. Kunaon? Mata sudah seuri. Narnia lapar kan? Henteu. Lah. Eta ngurubuk. Henteu dah. Cek Narnia harita bari ngaleos. Bari nyekelan kana loba beuteungna nu karasa lapar memang. Ardi harita balik deui ka dapur. Cekrek ngurungkeun lampu. Saterusna nganeutkeun cai. Ardi rek nyeun mie anu sadia di dinya. Menang sajongjongan Ardi harita nggodogkeun mie 2 mangrupakeun mie goreng. Karasa tur kaambe ku Narnia. Mie goreng anu dijieun ku Ardi teh jelas lantaran Ardi sok ngagunakeun bawang bodas, pake bumbu deui. Jadi seungit we nepi ka ngahiliwik harita kaambe ku Narnia anu keur diuk dina kursi. Rebek beuteung Narnia harita ngarebek deui. Pasti si Ardi keur nyieun nasi goreng. Kang Adi pasti keur nyieun mie goreng. Hiji pasti teh geura. Duh. Sambeurkeun di. Narnia harita kakateyepan. Ulal lol harita ngelol tina panto. Asup ieu ka dapur. Ardi anu ningali anu kebeneran keur ningali kana ngelolna Narnia. Ya. Kebeg Narnia harita ngarenyag langsung narik tip sirahna. Ngan hanyakal harita kaosna ti kahit. Berat atuh kaosna harita soe. Palebah pisan pinareupna. Aduh. Narnia, kunaon sih? Kita tadi ulal lol wae. Ya Kang geus nyieun mie goreng 2 yeuh. Cek Ardi nu ngarasa jengkel ka Narnia. Narnia dikitukeun tungkul sika nu heueuh harita. Kunaon? Akang ada mal 2. Nya Kang ge jelema waras atuh. Ngali Narnia lol teh pasti lapar kan. Jeung kadenge ngarebekna kampungan. Ardi harita kukulutuk nyebut kampungan segala kada beuteung Narnia kerebekan. Puguh we Narnia harita molototkeun panonna. Naon? Saha nu kampungan? Eta beuteungna kerebekan. Lapar. Tadi henteu. Narnia meng peos harita. Beri mawa mie lantaran ngerasa era ku Ardi dikitukeun. Sedengkeun Ardi harita nyebut kitu oge da teu nepi kana hate. Tiba imut ngagelenyuk we ningali tingkah pamajikanana anu rada-rada teu hideng kitu cek pikir Narnia, cek pikir Ardi. Narnia. Iraha Narnia bisa bener ka aing. Atuh, bener-bener ku caritaan atuh. Ulah nepi ka nganeg wae. Cek Ardi. Ngarep-ngarep Narnia nu bener-bener ku caritaan cenah. Kek harita Ardi diuk dina hareupeun laptop. Lebak Ardi harita cecelebekan dahar sedengkeun Narnia mah harita kur niupan we da panas keneh. Seperti biasa di awewe masuk hayang rada tiis padahal mah beuteung mah geus lapar. Sedengkeun Ardi mah harita make sangu disaeutik pajarkeun teh meh tiis. Narnia eta sanguna akan nyanak beli mangga sangu daripada ditinggalikeun wae. Laparnya Narnia teh malah narita ngareret saeutik bujur panon kana sangu. Anu tinggal setengah da sesa Ardi. Dina hate Narnia pok ngomong. Teh Kang ngerti teh geuningan ngartinya. Aing lapar. Langsung masak. Aing kudu kumaha atuh teh. Cek Narnia bari neuteub seukeut ningalikeun ka Ardi anu keur geunahna karanan jigana teh cacaleuhakan dahar sorangan.
bari sasakali leungeunna gerak kana laptop tur ungut-ungutan kadang-kadang seuri. Narnia anu anteng we neuteup ka Ardi lain ngahuapkeun ieu sangu atanapi lain ngahuapkeun ieu emi. Ardi anu ngadenge Narnia dijempe wae. Ret Ardi hari tengah reret ka Narnia anu kaparengan Narnia keur neuteub seukeut kana beungeut. Narnia. Narnia hari teh langsung reuwas tur ngalemes. Manehna kapanggih pisan keur neuteub seukeut ka Ardi. Narnia lain dituang eta teh. Lebar ke beuleuh. Beukah ger. Ke tiraos. Cek Narnia hari teh beri kodok hari langsung kena mangkok. Anu dieusi ku emi. Narnia hari teh bari tungkul ngasupkeun emi kana mulutna. Sedangkeun Ardi hari teh gogodeg ningali tingkah laku pamajikanana anu kuas kitu. Kunaon Narnia sok aneh-aneh wae. Cek Ardi harita. Ardi mah geus beres deui harita barang daharna. Urutna harita disimpen di dinya dina meja. Sedangkeun Narnia mah kakara dipaju dah harina teh harita bari tungkul we. Lantaran ngarasa erap parada ku Ardi jeung asa beureum beungeut manehna keur neuteub ka Ardi meuni teu kicep-kicep harita langsung ka pelengkok. Tekung Srila Narnia oge beres harita barang daharna. Pok Ardi harita ngomong. Ieu caina Narnia. Gep saya harita dicopot ke Narnia. Cukup pada hijau. Anjing beli ka siangan sekolah. Narnia harita neuteub deui ka Ardi. Manehna rek asup ka jero asa-asa lantaran sok sieun dipapanggih jeung nu tadi. Kunaon? Da neuteub deui ka Akang. Narnia naon? Narnia kenging teu mangit ayeuna bobo di kamar Akang. Kunaon make jeung teu kenging? Nya sok we rek bobo di kamar Akang mah tapi dihandap. Soalna kamar Akang kan ieu mah. Aneh kamar Narnia. Ih. Sok nanaon teh ngelehan atuh ka istri teh. Narnia oge ngelehan atuh ka Akang. Ngelehan naon? Coba saya tak Akang kan di kamar Narnia bobo dihandap. Ya kan tapi ujung-ujungna Narnia ditah Akang ka luhur. Nya tuh. Kayak ge ujung-ujungna Narnia ku Akang titah ka luhur. Untuk pikat nanaon? Ya terserah. Ih. Sok nanaon teh. Narnia harita merengut. Ardi ku tiba imut ngaglenyu ningali tu resep ayeuna mangaheureuyan ka Narnia teh lin ku masalah itu jeung ieuna. Resep we ngoleg ka Narnia. Narnia anu cemerut harita bari ngadelekan. Juga tu rek bobo mah. Masih kena lami. Ya Kang malami. Bobo di dia Kang mah. Narnia tunu atuh. Ya tunu emang ku Akang kudu kegeupan. Sok nanaon teh. Iya teh yuk. Ardi harita ngingkig cengkat heula. Narnia anu ngaringkid segala rupa harita minuturkeun ka Ardi bangun anu atuh kerana. Lantaran karasa panonna geus asa cepos geus barang dahar. Songseng ka ambeu. Di kamar Ardi meuni seungit nakeranan seungitnya tangtuna kamar lalaki nya seungit lalaki. Deg. Narnia harita dagdigdug teu pararuguh. Saumur-umur manehanana sanajan geus pernah sare jeung Ardi di ditu di kamarna. Tapi ayeuna mah teuing kunaon asa dagdigdug teu pararuguh jejantungna asa oyag-oyagan. Dongko jejantungna asa ngagorolong. Lamun tangah jejantungna asa nag-nagan. Nyangigir jejantungna asa pakeclik langsung lagrag kana tembok. Narnia kalah ngajanteng wae sok atuh. Biasa Kang di dieu dihandap. Emang teu nanaon Kang dihandap? Nyan teu naon kapaksa we ieu mah. Cek Ardi harita. Di dieu we sareng atuh. Ardi ngareret tur neuteub ka Narnia. Bari teuteub harita ngeluh tungkul. Bari deg-degan hatena.
Yakin akan kena di luhur. Hanya sok meh ketang mah di handap mah. Cek Narnia itu pada ngogoloyoh karena kasur. Asa dibere hate cenah arti hayang di luhur. Narnia langsung naik kenal ranjang rona. Ranjang anu kasebutna gede. Nu saterusna Narnia ngogolerkeun awak